hayang beunghar poe ayeuna babari Pak. Asli. Lamun ibu ngudag-ngudag duit, tak abdi mah diudag duit. Geus ampun ku duit teh. Asli. Pek hayang masuk. Satahun ayeuna jadwal tos penuh. Cek nafsu duitnya. Bener tuh Pak? Lol pejabat. Wayahna batalkeun nu itu ku akang digantian 50 juta. Duit. Andai kata kuring geus kagoda ku duit, berarti kuring ngecewakeun jelema lantaran melaan. Kunaon nu korupsi neangan duit. Kunaon nu maling neangan duit. Kunaon ibu ngadat ka salaki karena berarti geus mempertuhankan duit. Mata kuring diulem ka ditu ka dieu teu harayang make jeung adu tawar harga. Nu ngulem bapak, nu niat bapak, nu deuk mere bapak.